Wargi channel Geti Sunda kumaha daramang dina siang ieu. Pamugi bae sehat jasmani oge sehat rohanina. Aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan dipiharap simkuring siang kalian. Tang-tang landung pamrahmana carita Sunda dina judul Mustika Arcamas siang ieu bagian nu ka-34. Hanca urang katunda bagian nu ka-33 siang kamari nyerioskeun Yakub sareng Mang Lintrik anu harita nuju ngajajabkeun Nyi Mojang di tempat anu karyaan tapi nu hiburan harita mulang. Namun jalanna tebih pisan ngaliwatan sawah jeung sabangsana. Da kumaha lajeng nae carita bejeung ngadangkeun tang-tang landung pamrahmana. Capek Kang liren heula atuh. Henteu. Ceuk Yakub bangun gagah padahal geus ripuh. Nuhun atuh ke da sakedap deui Kang. Terus duanana maraju deui ku Mang Lintrik ditutulkeun bari seriditik. Ngan beukilah beuki mata kaget jalan nu disorang beuki rumpil nanjak jeung barala. Tapi teh nyarita terus bae nanjak kalayan tenang. Dijajabkeun ku sora simet gadung jeung cari cangkas menireang matakeun. Akhirna srog ka sisi lembur buluh breh loba imah meni ngajajar. Jalan geus ngabulungbung pikaresepeun tapi karasana ti iseun pisan. Ngan teu mata kaget da pugu peuting Mang Lintrik jeung Yakub teu kaget. Palih mana bumi teh? Na ieu lembur Selaawi teh? Yakub harita nanya. Leres pisan Kang. Ieu lembur Selaawi teh tuh. Lembur haur pugur palih ditu. Ayo rompok abdi mah sakedap di bakal dugi. Mangawe ka ditu sakedik. Nyi Mojang ditunjuk ku Yakub jeung ku Mang Lintrik diperhatikeun. Datela di hiji tempat ditunjuk ke Nyi Mojang katempo aya nu ngajegir gede jeung luhur jiga imah gedung anu kacida gedena ngancan sidik bae antaran leda hariung ku tatangkalam terus bae tiluanana lumpang di kalayan tenang anu kaliwatan teh imah meni ngajajar beres pisan teu pacorok atawa pasolengkah jiga diatur bae. Jangkrik reang disarada sakapeung kade ngesorabu ke jeung koreak Yakub jeung Mang Lintrik sing larenjag. Da cacakan lamun lain nganteur Mojang mah jigana moal burung ting beuretek lalumpatan. Lantaran sieun. Tapi harita mah teu nepi ka kitu, malah Nyi Mojang beuki rapat wae ka Yakub, ku Yakub dikaleng bangun anu geugeut. Jatuh lila antarana sareng gahareupeun hiji gedung reg ti luanana areureun. Lantaran geus aya hareupeun imah. Atuh Yakub jeung Mang Lintrik colohok betenyana imah Nyi Mojang teh sakitu gedena jeung di lain imah panggung ieu mah gedung anu sigrong jeung alus deui. Malah aya lampu anu ngagantung di hareup. Ta ieu rompok abdi teh mangga urang kalebet. Ceuk Nyi Mojang bari ngadeukeutan panto berai panto muka beri kayan ditepas maka tojo ku lampu meni partek segala aya. Para buat harerang jeung aralus sing gurilap katojo ku lampu teh. Yakub jeung Mang Lintrik tengah jawab duanana maroyongkod bangun ajrih. Era ku pribumi bisi lain anak caca. Da yakin nu imahna kitu mah anak menah. Duanana harita ngajaranteng deket lawang. Can wani diuk ari can dititah ku pribumi mah. Ulah karitu atuh. Mangalingi sing raos da teu aya anu matak isin pun bapa sareng pun biang terus karulem maka ganggu da bumina lalega sarta kamarna seueur mangga caralik. Ceuk Nyi Mojang meni dareh deh pikaresepeun. Atuh Yakub jeung Mang Lintrik gewat dari yuk harita bari sing poyongkod kawas anu era bae. Sedengkeun Mang Lintrik harita nyekal kene bungkusan pindang jeung tahu malah memberi kerupuk bungkus anu panjang barang kareret ku Yakub bok nyarita bikeun oleh-oleh namang jalain ke urang eta mah nya aduh kasima mang teh daerah atuh ari kieu mah sugan teh lain anak anu jegud aduh nyana kieu mah moal sabungkus moal tahu teh urang beuli jeung tanggunganana da moal burung kabayar sabab duit mah loba ya basikeun ku ujang. Da ujang boga lalakon age mangan saukur gane kungkul ceuk Mang Lintrik ngaharewos. Yap kadiekeun atuh urang bikeun bungkusan pindang jeung tahu katut nu sajena dicokot ku Yakub.
terus dibikin ka Nyi Mojang bari nyarita lalaunan kawasan era jeung asa-asa. Iya semuhun oleh teh Kang Tuang Rama atanapi Tuang Rai hatur lumayan Kang gahel-gaheleun. Nuhun Kang. Nganukul sakitu jawabanana. Gap eta bungkusan teu ditampanan ku Nyi Mojang terus ditunda dina meja. Kawas teu pati butuh. Harita teh kayan kacida sepina najan saang ngebrak oge asa teu aya komara mata keuman jeung mata keung. Sedengkeun di luar manireang sesatuan peuting sok disarada kadengena mata menghudangkeun bulu punduk. Tapi Mang Lintrik jeung Yakub henteu boga pikiran goreng malah makalakah beuki ngarasa sugema hate. Tiluan pahulang-hulang jiga nu teu aya pacaritaeun. Sedengkeun panon Yakub sok maring-maring neuteup ka Nyi Mojang tatela teu aya cawadinana. Ceuk pamikir Yakub mah geus leuwih ti geulis. Komo ayeuna mah kacaangan pisan sarta teu aya sainganana. Atuh mani nyeng celak. Tapi ari lila-lila Mang Lintrik ngarasa kesel. Terus bae ngamimitian ngomong nusa tuluy nama ngobrol sagala dicaritakeun. Yakub ge pipilueun ayeuna mah ngobrolna getolna keur bari gumasep hayang ka taksir. Sanggeusila Yakub jeung Mang Lintrik sina ka kamar ngahaja disadiakeun sakamar nu lega. Malah meranjang lagi aya 2. Kasurna make spren bodas mani maklak. Guguring jeung anggal bersih mata kabita haripu jeung sareungit minyak wangi. Sanggeus duana merenah Nyi Mojang mah asup ka kamarna nu rada anggang ti dinya. Atuh geus kitu mah pantau kamar ditutupkeun ku Yakub gek diuk dina sisi kasur. Bagja mang aduh keur geulis teh anak nu beunghar deui. Jigana mah ngerakeun ye ka Abah. Bagja mang keur geulis teh anak nu beunghar deui. Jigana mah ngerakeun ka Abah. Sabab sawaja jeung sabeusi sarua jegudna. Kumaha mang doa mun kuring boga pamajikan ka Nyi Mojang? Ceuk Yakub. Riwat ti doa atuh Jang. Mang mah doa pisan. Nuhun ari bungah mah lantaran harapan mang ge kitu. Nu mata kudu nurut ka Mang. Sebab Mang teh geus loba pangalaman. Yaina mah sare sing tibra. Jawab Mang Lintrik bari ngagantungkeun jas tutup kana kapstok. Atuh Yakub ge nurutan paromana marahmai geus kitu mareup duanana sarare. Isukna panon poe geus moncorong hawa karasana rada haneut sorong manuk menrecet matak waas bari sing kaleper micis jangjang sawareh mah silih udag jeung baturna. Atuh langit manilenglang tur bersih kaayaan teh bengras pisan matak betah jeung matak waas teu sieun hujanun atawa kabulusan da memang usum halodo keneh. Dina kaayaan kitu di hiji tempat anu jauh ka ditu ka dieu aya sira cai anu ngaburial gede pisan. Caina herang ngagenyas pikabitaeun. Sakulilingeunana maningalingkung rungkun haur mani gerengan haur cucuk jeung awi gomong. Kalebak burawes anu terusna kana walungan Cicapar nu harita can pati katempo jelas lantaran kasimbutan keneh ku hari mun isuk. Da bogu panon poe can nyaangan eta tempat kawantu handap jeung kahalangan ku gunung. Reangna manuk jeung kongkorongokna hayam leuweung ngagililirkeun 2 jalma anu keur sarare tibra. Harita teh dina sela-sela rungkun awi nu rada lowong anu sindarengkol sare bangun tibra horeng Mang Lintrik jeung Yakub muka cida tibrana kawan tu peuting tadi tas lalajo tinu jauh sarta tas limpang nuka cida capena. Atuh kaburangan duanana ge kapihelaan ku moncorongna panon poe. Leungit manika ngagulung napukan duaan kulit anu teu kasimbutan mani barentol gimpal pisan. Jika nanti saupeuting ditetapu ku leungit. Wah, aduh, orang Jang. Kulisik Mang Lintrik usik terus sudah ngalaunan bari heai.
panuna can sidik kana kayan harita malalam mun teu gandeng ku Suramanuk majigana sare keneh da panuna mani carepal ka Cidatunuhna malah Yakub mah nganukur kutap ketap bari peureum guher di bae manehna sare. Suramanuk anu recet beuki atra kadengena ti kajauhan sok kadenge suranu sing garapak jigana macang egar anu seri udan terus kadengen ngagorobas mata kriwas kawas nama careuh atawa ucing leuweung kadenge sora kitu mangalintrik curing hak malah mah terus nguliat hudang terus gigisik bari ngagerem kawas maung panonna carapal bae ngan sakujur awak aratul tapak dicacereungit berai panon mangalintrik beunta terus larat-leret jiga nu kaget malah mari peureum deui tuluy gigisik deui berai beunta deui tatempuan anger bae uleung mangalintrik ngahuleung manehna kaget setengah modar. Astagfirullahaladzim, daya di mana aing teh eta rungkung haur mani gerengan kitu baju aing ngait dina cingir awi masa Allah HS di mana aing teh ari kasung nu empuk jeung guguring nu sareungit ka marana Bu HS disayang jurig ieu mah manglintrik mani pias bakat kudewas ke jantungna ratug tutunggulan ari suku kalakah lulus rek lumpat bisa leungeun lagi ngelapar puriding bulu pundukna sing puringkak mani kukurayun para nastiris jang Yakub hudang ya bahaya jang hudang tong miti brating hees teh ya bahaya nah teu gablek ting larasaan eta hees teh dina sela-sela tunggu awi ceuk manglintrik bari ngaguyah-guyah Yakub tapi mani hese ngahudangkeunana atuh keheulun manglintrik teh gap bae harita kana kembang jukut anu jadi dina sela-sela tunggul awi terus liang irung Yakub digere berkes bersin sekali aduh nyeri irung aduh cicing nyai ulah ngagere irung atuh aduh agang teh keur ngeunang akan pingping hayam aduh cicing nyai cicing gulipak Yakub mari kerek deui jigana mah keur ngimpi dikawinkeun meureun atuh keheulun manglintrik teh jadi kalayan teu tatapa sini dihabak pimpingna dibabuk manis satarakna kemudian satarikna goak Yakub ngagerodi aduh aduh aya nu maring pamajikan tolong suku aing anu mabuk aduh bangsatna kabur tuh aduh Yakub kalaka kancuh jigan gelo ngimpina keur banget pisan jigana teh dan sakitu dibabuk ku perut teh terus ngaguher deui ngan bari humarurung bang ripuh Bu naha kabina-bina teuing ari si Yakub aing mah geus hayang balik da sieun ari kudu ngajedaug di dieu mah palang siang geus dikawinkeun jeung anak siluman ya aduh kumaha nulunganna Mang Dintrik bingungeun kapaksa irung Yakub dipengek tapi teu hudang bae kalaka ambekan ku sungut atuh si segor jiga bagung kadengen aku kumang lintrik kalaka matak simpuri ding bulu punduk kapaksa dilesotkeun deui da sieun nyaleungit ari nu segor nama ngan Yakub mani ngagerem kawasna ambak jeung gemes puriding punduk Mang Lintrik sing sariak panas tiris terus tebuguh rasa mani bingung ngahudangkeun Yakub teh kabina-bina teuing ari si Yakub aing mah geus hayang balik da sieun ari kudu ngajedaug di dieu mah palang siang geus dikawinkeun jeung anak siluman ya aduh kumaha nulunganana Mang Lintrik bingungun kapaksa irung Yakub jadi pengek tapi teu hudang wae kalaka ngambekan ku sungut atuh si segor jiga bagong kadengen aku Mang Lintrik kalaka matak sing puriding bulu punduk kapaksa dilesotkeun deui da sieun nyaleungit ari seseger nama ngan Yakub jadi ngagerem kawasna ambak jeung gemes puriding punduk Mang Lintrik teh sing sariak panas tiris tepuguh rasa mani bingung ngahudangkeun Yakub teh
Ya Allah ya Rabbi kudu kumaha lamun geus kieu ieu. Dari kudu ditinggalkeun mah piraku deui meureun bapana nyarekan. Tapi aduna molor teh kebal-kebal teuing cenah. Na teu nyaho aing teh sieun keun dibekam sengutna jeung irungna ku aing sia. Paduli teuing kajar oge. Bang Lintrik teu badi pamola. Harita keneh irung Yakub dibekam dihijikeun jeung bahamna. Atuh mendingan berkes Yakub teh. Panurang ngaredak bunta mah dibencalik. Atuh geus kitu mah geuat dilesotkeun deui korejat Yakub hudang bari gigisik. Tah geuning hudang. Namanya harareset teuing arek nyaring teh. Kabel pisan molorna den Yakub teh. Jiga saling atau acan yeuh. Bang Lintrik bari noel irung Yakub atuh bari borotot Yakub teh. Bakat ku ambek meureun. Banona ge burahay beureun dihias ku cileuh mani ngajentul. Nanaonan ari maneh? Kumaha aing ngambak? Kumaha noel irung kami sari sia ha? Di mana aing ayeuna ieu? Yakub melotot ka Bang Lintrik. Tapi terus luak pieuh bangun kaget. Lantaran bikelila Yakub teh beuki eling. Sarta manehna sadar kana kaayaan. Sedengkeun Bang Lintrik henteu ngajawab. Kalakan nyerenge seuri bari nutup ka Yakub anu keur culang cilung bangun kaget. Bu, lah aya di mana ieu teh? Aing teh keur naon di kebon awi? Da ka mana ari gedaung nu sigrong? Ka mana nu bogana ieu teh? Wah, heran ieu. Naon sabab jadi kieu jeung deui Ari ieu teh Mang Lintrik kitu. Ceuk Yakub bari neuteub ka Mang Lintrik. Tetelah ieu mah Yakub teh geus eling pisan. Ke heula jang. Ulah wakaloba tanya. Ayeuna mah jawab heula pertanyaan ti Mang. Ari ujang teh geus eling atawa acan? Mang Lintrik kala malik nanya. Manehna hayang ngayakinkeun heula. Eling kuring Mang. Tapi teu ngati nah habat di kebon awi. Pan penting teh sare di kamar anu hade jeung kasurna empuk. Tapi da ayeuna jadi kieu yeuh. Kuring ngarasa kaget ting leuwas. Tah syukur ari geus eling mah. Lantaran namun ujang can eling Mang moal tenang hate. Tang tu bakal nambahan susah. Ayeuna mah ulah loba ngobrol di dieu lantaran Mang masieun. Yuk urang ini teh heula. Mun geus aya di tempat nu aman kakara urang ngalobrol. Jeung Mang Lintrik nangtung terus ngarayap kana sela-sela tunggul awi. Atuh Yakub ge teh nyarita deui terus bae nuturkeun ka Mang Lintrik. Duanana sing karayap kaluar tina rungkun awi. Reungit mani ngagimbung napuk kana beungeut Yakub, gawena kana beungeut Yakub mah gawena teh kukulutus wae bari nepakan reungit. Sedengkeun Mang Lintrik luak liuk nempoan pijalaneun nu sakira aman. Juru turun kana tempat nu rada rata. Ngan matak palalaur nincakna da pugul lobat tunggul awi anu sarkeut. Loba cicuk jeung regang awi. Tapi ari dikeureuh mah teu burung salamet sarta duanana bisa kaluar tina sela-sela rungkun awi. Berarti dinyata loba tutumul kuburan, tapi barala jeung tara aya nu miara. Kawas nama astana baheula anu geus teu dipake deui. Aduh, tobat teuing. Da geuning jiga astana ieu teh Mang. Dan naonan urang teh make los-los ka dieu ieu teh. Aduh, ari si geuris nu peuting ka mana nya? Ulah wa ka gandeng yang cicing. Ieu teh tempat bahaya keneh. Bisi kadengian ku jurig. Yuk, urang ka ditu tuh. Jiga rada caang di ditu mah. Henteu barala teuing. Aduh, mentak sedih lamun kieu mah. Katipu. Ceuk Mang Lintrik gegelendeng terus ngarayap deui dina sela-sela batu kuburan. Ngurubut manehna dina sela-sela rungkun balakacida jeung laja leuweung. Luhureun ngaroyom daun kaca piring anu paselang jeung tangkal samuja. Yakub teu loba dicarita manehna nuturkeun Mang Lintrik bari ngusapan pundukna jika nama karasa sing puriding jeung sing puringkak. Lantaran geus bisa neguh yen manehna teh nyasab ka astana sarta boga sangkaan yen peuting tadi dijajabkeun teh lain manusia tapi ririwa atawa jurig. Barang inget kadinya sakujur awak Yakub ngadadak jadi ngageter. Bekelila teh kalaka beuki karasa sieuna. Kesang tiis mani nyerolok sakujur awak. Ari jajantungna ratu jiga nu tunggulan.
Tapi najan kitu tetep lempang nuturkeun Mang Lintrik anu keur kukurubutan. Nya akhir nama serog ka hiji tempat. Di dinya mah rada caang neusan. Teu barala jiga tadi. Gayaan di dinya awas kanu jauh, malah magis kapoyanan mani benglas. Reg Mang Lintrik eureun, malah Yakub ge eureun bari ngahegak kawas nu kacida capena. Gek diuk dina taneuh bari molohok kalebak. Tidinya maka tempo aya walungan horeng walungan Cicapar. Gelo jang. Aduh, tetela urang teh katipu. Lantaran peuting teh lain nganjang ka anak nu beunghar, lain ngajajabkeun parawan nu geulis, tapi ieu bulu punduk harudang deui. Aya bagja teu uyahan jang. Rajieun teh meunang bet anak jurig. Cek Mang Lintrik usap beungeut. Manehna ngarasa ruas karudenakeun. Asa baluas jeung lalawang ngadengi caritaan Mang Lintrik itu, Yakub beuki ngaleper bae sieun. Bu, kumaha atuh Mang? Aduh, anak jurig naon peuting teh tah? Dari anak jurig bet garulisnya. Aduh, hanya kale matak sieun Mang. Ieu buru punduk manikano. Ieu urang balik Mang, bisi bapana nuturkeun. Bisi ngajakan kawin baik deui. Sudi kawin ka jurig. Cek Yakub bari ngaberi gidik bakat ku sieun. Beungeut nage ayeuna mah manika sepa. Sakujur awakna sing sariak bae paranas tiris. Sok padahal tadi mah najan heran ge ti sieun nganu kureuwas sungkul. Tapi ayeuna beuki kacipta wae nu dituntun jeung diajak ngobrol ku manehna. Lain manusia biasa tapi jurig nyeliwuri setan mindah rupa. Ulah kamana wae ngomong teh jang. Hayeuna mah urang balik heula. Ngara bisa laluasa ngobrolna. Mangasieun keneh di dieu teh. Sabab deukeut keneh ka tempat nu tadi. Bisa anu nyusulan ka urang. Aduh, natakan heueul kieu mah yeuh. Era jeung wirang urang teh katipu. Mang Lintrik jiga nu handeueul pisan. Lantaran geus kabawa ku sakaba-kaba. Make los-los kana rungkun haur sagala rupa. Nya hayu urang balik Mang, tapi lamun geus datang ka lemur, ulah bebeja ka batur Mang. Kuring mah era jeung wirang, aduh. Turun deui we harga teh. Rajieun teh payu ka anak jurig. Ampun kuring mah. Yakub jiga nu beuki soak bae. Terus nangtung sarta teu ngareret deui ka Mang Lintrik. Terus bae lumpat teh heula. Kukurubutan dinu bala arek turun deui ka Cicapar. Mentasan walungan nu caina saat. Mang Lintrik ge kabawakeun ku Yakub atuh teu miceun waktu. Bereutek bae lumpat ngudag Yakub duanana sing gorobas bari ngadegdeg. Ceuk rasaanana mah keur diudag jurig cenah. Jadi 2 jama sing gurawil dina gawir turun ka lebak ngajauhan gerembel anu tadi dipake mondok ku Mang Lintrik jeung Yakub. Asana hebeul anu matak keung, anu matak sing puriding bulu punduk. Manuk-manuk recet di sarada panon poe beuki luhur malah mani bengras mata kuas. Kawantu masih kene usum halodo. Dina kayaan kitu Mang Lintrik jeung Yakub geus sing karayap dina walungan loba batuan. Sesereket kana sela-sela rungkun saliara anu sing runggunuk di walungan. Tetela duanana ge eleh mata da basa peuting mah najan rada poek ge babari ngaliwat ka dinya teh. Henteu kudu sasereket kana rungkun saliara. Henteu sieun ti kait kana cucuk, tapi lancar wae kawas limpang di jalan biasa. Tapi harita maka cida matak sedihna lantaran di dinya teh lain jalan biasa. Nya akhirna Mang Lintrik jeung Yakub ngarasa capek duanana tarpi ka sisi cai nu nyarelek leutik. Gek duanana dariuk bangun lungsek. Bari ngahegak bakat ku capek, urut tadi lumpat bari kukurubutan di numbala. Kayan di walungan geus karasa saab lantaran panon poe geus rada luhur, batu nu kapoe geus panas. Tapi nu duaan teh sieun kuno kitu, da sieun keneh ku jurig nu nipu ka manehna. Kade poho Mang, mun geus nepi ka lemur teh ulah bebeja ka batur. Ya kajadian ulah henu nyahun sadianti urang duaan. Kuringa era ku batur jeung era ku abah jeung emak. Aduh, kecida teuing milik teh. Nah, di mana ari milik uring? Kudu ka mana neangan jodoh teh atuh. Udah batur mah jiga babari menang jodoh di tempat lajo teh. Tapi nah kudu ka alaman ku kuringah, bet kitu Mang. Nah, naon dosa kuring teh atuh? Cek Yakub nyaritana mani ngalengis pikawatir.
Mang Lintrik ge karunyaeun ari ngadenge kitu mah. Memang ngajawab neuteup heula di lapisan. Kawas nu hayang sidi kana eusi hate Yakub geus kitu pok ngomong lalaunan. Ulah salempang jang, da ku mangge moal dibejakeun deui ka batur. Ieu mah urang jieun pangalaman we ku urang duaan. Tong dibejakeun ka batur bisi matak jadi goreng ka urangna. Sabab mangge milu salah. Oh da teu bisa milih awewe atuh. Pipilih teh kalaka meunang anu leuwih. Sagarupana eueuh nu nyaruaan. Pan pikiraneun nu kitu teh. Tapi najan kitu ge ujang teh kudu pondok harapan. Da emang sanggup keneh pikeun neangan awewe mah. Euy sugana ne anu akur jeung kahayang ujang. Syukur mang boga we sing tereh meunang. Geun wae kajadian tadi mah urang jieun pangalaman. Ngara kaharupna anteu kieu deui. Ngan kuring katsida kagetna. Naha mani teh jiga jurignya. Eta mah jiga manusia asli jurig teh. Taya pisan tandana jurig mang. Ih, apan jurig nu geus apa kana kahayang manusia. Jiga nama eta teh jurig manusia atawa manusia jurig atawa teuing atuh. Ceuk Mang Lintrik bari ngusap beungeut. Terus neuteub cai nu herang. Tapi moal cukup lamun dipake ngojai teh. Dialeutik pisan. Ceuk kuring mah eta teh jurig manusia, jurig nu jiga manusia. Nya kitu jang. Ngan ukur sakitu tembal Mang Lintrik. Terus ancrup kana cai telu si beungeut heula. Ari Yakub colohok tapi akhirna mamilu si beungeut da karasa cileuhna ngajaruntul keneh mata keridu. Sanggis duanana si beungeut terus arindit deui ngajugjug ka lembur karang nangka. Sajajalan galecok ngobrol nyaritakeun ka alaman peuting tadi. Mang Lintrik jeung Yakub baruga kayakinan anu pasti yen dirina teh nyasab ka nagara jurig nu akhirna jadi sangsara. Dina kayan kitu pikiran Yakub berada robah meusah. Manehna sadar sarta bisa nyokot hiji pangajaran tina pangalamanana yen pikeun neangan bojo teh kudu ati-ati teh bisa rusuh jeung gagabah. Sanggis duanana si beungeut terus arindit di ngajugjug ka lembur karang nangka. Sajajalan galecok bae ngobrol nyaritakeun nu kaalaman peuting tadi teh. Mang Lintrik jeung Yakub baruga kayakinan anu pasti sarta yen dirina nyasab ka nagara jurig nu akhirna jadi sangsara. Dina kayan kitu pikiran Yakub berada robah meungisan. Manehna sadar sarta bisa nyokot hiji pangajaran tina pangalamanana. Yen bikin neangan bojo teh kudu hati-hati teh bisa rusuh jeung gagabah. Urang tunda heula lalampahan Mang Lintrik jeung Yakub. Ayeuna urang malikan heula ka tukang nyaritakeun Den Riana jeung Kang Apur anu keur aya di perjalanan ngajugjug deui ka Dayu Sumedang. Harita teh Den Riana jeung Kang Apur lumampah kalayan tenang. Udana teu ditegarkeun tapi limpangna biasa bae nu dipapai teh jalan gede antara Situraja jeung Dayu Sumedang. Manisal si jeung bangun senang. Kang Apur, abdi mah kacida kagetna lantaran di pagunungan aya kembang nu keur meujeuhna mangkak. Seungitna angin-anginan rupana pikaresepeun. Tapi naon sababna adiku urang sisibat disebut goreng. Nakala dibarake cocokan jiga ka satonya. Dikawin dengan ukur aturan bae da teu kungsi di tempo-tempo acan. Nah nu kumaha ari nu alus teh atuh. Saur Den Riana bari tetep tunggang kuda ngarendeng jeung Kang Apur. Ulah kaget Aden. Eta mah salah sahiji tina kaanehan hirup manusia. Sabab seueur keneh nu langkung ti kitu. Anu teu kaharti ku akal urang sarta teu mata kapikir sanajan haben wae di pikiran. Nah kumaha Kang Apur? Naon di keanehan urang lembur teh? Den Riana ngareret ka gandekna da puguh teu ngartoseun. Kitu we Aden. Seueur anu henteu kahartosna. Seueur nu anehna, seueur anu matak liurna. Nanging kumargi seueur teuing, akhirna mah akang teh teu tiasa nerangkeunana. Duga kumaha eta teh? Da kitu we.
tembal Kang Apur bari seuri maneh nama panona molohok bae kaharu. Ieu teu pugu Kang mah. Boro-boro bisa kaharti atuh cariosanana ge henteu pugu. Tapi sawios ari kitu mah. Ayeuna mah abdi bade naros ka Akang, na kersa pamiak kedah ngalongokan ka lembur Sukarena. Atuh pugu he Aden, Akang moal awantun baha kana timbalan ti Aden. Mari mabingah nu aya, margi eta teh janten harapan Akang. Ku ayeuna Aden kersa nulungan anu nuju Tunggara teh. Ieu teh hiji kauntungan kanggo Akang sareng kanggo kulawarga Mang Samid. Akang ngering Bima sarta ngaraos Bagja gaduh dunungan anu ge diasi kanu alik. Toweksa sareng tetegaan. Dugi ka kersa ngajait iji istri anu nuju kaleleban dina nagara Katunggaraan dina sagara Katunggaraan. Pantes jelas pisan. Tos jelas anjeunna teh ngaraos Bagja. Ngaraos Bunga sarta ngaraos dijait ku dununganna tina jurang Katunggaraan. Da kitu emutan Akang Maden. Tangtos bingah pami dipiwara ngalongokan unggal dinten mah. Bari jalan-jalan ka pagunungan. Teu kudu unggal dinten Kang. Nya paling ge sasasi sakali bari ngintun tuangeun atanapi artos ka Pasamid. Atanapi naon we lah nu diperyogikeun ku kulawarga Mang Samid. Pasamid. Wakang kenda dicumponan. Margi nama tos janten kawajiban abdi kanggo naringakeunana hawatos bilih lara balangsak jigan geus-geus. Nya leuheung lamun henteu dibarengan ku nyeri ati atawa teu dibarengan ku dicacampah ku lalaki anu teu tanggung jawab. Da ieu mah keur sangsara ku dahareun teh jeung duit deui kalaka ditambahan ku kapeurih. Atuh beuki Tunggara we manah Pasamid teh. Lantaran asa teu aya nu ngahargaan pisan. Tapi urang mah ulah kitu Kang, lantaran eta teh sarua keneh makhluk Allah anu kudu dihargaan ku urang. Dan nu ngabedakeun mah pangkat jeung kaayaan atuh. Nu dipake halangan teh ngan ukur hadiah dunya anu teu lana. Pan ari eusina mah sarua wae. Jan minukeun ku awah gingsir anu sami bae bakal maot bari jeung teu mawa nanaon kajabat ti amal soleh. Tak gitu numutkeun emutan abdi mah Kang. Tah laras kitu Aden. Akang mah satuju pisan, nuhun ari kagungan emutan kitu mah. Margi eta teh hiji conto anu kalintang saena. Muga-muga we sing janten kahadean kanggo kasadayana. Kulawarga Pasamid sing kajait tina sagara Katunggaraan. Atuh keluarga Aden sing kajait tina kasesah nu aya patula patalina tina perkawis eta teh. Mangapur juga nu asa-asa nyaritana. Atuh ruaseun Den Riana tepok naros bilih. Nah, hamba teu diteraskeun nyarios teh Kang. Naon nu dimaksud gua Kang teh? Abdi mah janten panasaran nih teh Kang. Sumuhun apan kulawarga Tuang Rama teh sakitu ti iseunana. Sarta Tuang Rama tos sering ngedalkeun eusi manahna nu palai kagungan incu. Sedengkeun Aden alim wae di piwarang nikah teh. Atau mugi-mugi we ari diparengkeun tepang sareng Nyi Suwarni mah sing ngajantenkeun kabagjaan kanggo Tuang Rama. Taku jalan kitu kapalai Tuang Rama teh bakal kacumponan sarta kaayaan di bumi nu ti iseun bakal kaubaran. Tah kitu Aden. Akang mah Den Riana mesem anjeunna teu neraskeun obrolanana jiga nu alim katutuluyan. Padahal manahna mah ngaraos Bagja. Lantaran Kang Apur satujueun pisan kana tindakan anjeunna anu wantun mayunan kulawarga Pasamid nu keur Tunggara. Tapi dina manahna Den Riana ngaraos isin. Da anjeunna mah tiasa kitu teh aya pamandangan. Lumaos katarik ati kagenda merasa kudu geulis ti pasisian. Kaduyung ku urang gunung. Atuh lamun disebutkeun nulung teh kalakah asa era kula rasaan da memang kitu nu sabenerna. Tapi sok sanajan kitu tetep we aya untungna dan teu matak ngarugikeun ka keluarga Mang Samid.
Den Riana mesem anjeunna henteu neraskeun obrolanana jiga nu alim katutuluyan, padahal manahna mangaraos bagja. Lantaran Kang Apur satujueun pisan kana tindakan anjeunna nu wantun mayunan kulawarga pasamid anu keur tunggara. Tapi dina manahna Den Riana ngaraos isin da anjeunna mah tiasa kitu teh aya pamandangan. Rumaos katarik ati kagenda merasa ku anu geulis ti pasisian. Kaduyung ku urang gunung. Atuh lamun disebutkeun nulung teh kalah asa era kurarasaan da memang kitu anu sabenerna. Tapi najan kitu ge tetep we aya untungna da teu matak ngarugikeun ka keluarga Mang Samid, malah mamatak jadi ubar. Ibarat jalma anu poekeun di caangan, ibarat anu keur lapar di baredahan. Atuh matak cenghar pikeun Mang Samid jeung Nyi Suwarni mah. Nu matak najan Den Riana aya pamandangan ka Nyi Suwarni ge, asana taya salahna da jajaka mikahayang ka mojang gunung anu pikaresepeun jeung pikarunyangeun. Ari Kang Apur teu nyarita deui harita teh. Jadi jongjon we neuteub kana jalan anu bakal diliwatan. Sora sepatu kuda kadengena jelas pisan patembalan, duanana jarong jon leumpang. Bikelila biki jauh antukna kirawan Ciasar nepi ka Tegal Kalong. Terus mapai jalan gede ngajugjug ka bumina Juragan Demang Rama na Den Riana teh. Ngan sameme asup ka bakarangan, Den Riana amanat heula ka gandekna. Kang Apur, lamun akang ditaros ku ama umat kula nyarioskeun tina perkawis Nyi Suwarni nya. Bili amati satunyuhun, kena urang daguaneh heula langsarna. Urang milari heula kaya anu sae kanggo ngawartosanana. Margi upami didadak mah bili awon balukarna, bili amat teu panujueun akhirna maksad abdi gagal. Yakin Nyi Suwarni sareng Ramana bakal janten korban serta bakal keing di katunggaran anyar. Tah kitu Kang. Teu kedah salempang Den, da Kang moal sayong. Moal nyanyahoanan moal kumawantun nyarioskeun perkawis eta upami teu ditaros. Neng ayeuna mah komo langkung kiat. Da Den kagungan pamunut kitu. Ku akang badi perhatoskeun. Pokona mah beres ya Den. Nanging kumaha maksad Aden atuh salajengna? Kitu cenah ceuk Kang Apur bari neuteuk bangun panasaran. Akitu we heula Kang. Kapayuna mah urang ningali heula kaayaan ama. Urang salsewe da teu kudu rusuh ari kawin mah. Hayu ayeuna mah urang kalebat bili ama ngantos-ngantos. Den Riana ngenyet kudana terus asup ka pakarangan dituturkeun ku Kang Apur. Tali lagi duana nagis tarurun tina kuda. Ari Kang Apur terus nuntun kuda ka istal, sedengkeun Den Riana mah langsung ka bumi jalan hareup. Gancangna carita wanci magrib geus kaliwat. Di luar geus rada poek kabeneran langit gerada angkeup kawasan aya di hujan. Jiga nama usum halodo tereh lekasan, surah jangkrik jeung gaang manireang di sarada, hari kuda di sarada di istal kawas nu kurang parem. Tapi ku Kang Apur teu dipadire da geus sagala beres, malah harita ge geus ngariung di tengah imah. Kumaha ulin teh salamet. Menang naon moro teh atuh. Katembona ku ama majiga lengoh. Meni teu meunang hayam-hayam acan geuning. Saur Juragan Demang bari neuteub ka puterana nu harita keur diuk bangun tenang. Nyai Imut asa isin ku Ramana ditaroskeun hasil moro teh. Hapunten ama, abdi teh lami teuing amengan margi rada tebih atuh sajabina ti kitu teh sontaneun di gunung ditamih di ku hujan. Aduh kapaksa we abdi teh monok di ditu. Salajengna neme tiasa wangsul ayeuna kitu ge teu ngabantuna naon da moro teh teu hasil. Taya manuk-manuk acan. Bujeng-bujeng aya mencek atanapi uncal. Tah kitu ama. Hujan. Nairaha aya hujan. Da ka dieu macan aya hujan. Saur Juragan Demang bangun kaget. Anjeunna ngaraos bingah ngadangu aya hujan teh kawantu tos lami ngantosan hujan. Kamari sonten aya hujan teh ama ageng pisan hujanna. Nanging mengukur sakedap puguh we mani bungaheun urang lembur teh. Tepina mah tos lami ngarantosan hujan da mani sing jorowok para patani teh. Syukur atuh. Ama ge milu bunga hari di pagunungan geus aya hujan mah.
Da yakin bakal barenta deui jalma teh moal sarusah teuing. Sabujan teh mangrupa rezeki anu kacida gedena. Komo pikeun para patani mah eta teh hiji modal nu utama. Apaan buktina kanyahoan ku urang ge. Kuayana harodo panjang teh akibatna loba nu kakurangan. Tapi keun wae tunda heula perkara eta, ayeuna marek nyarita ka hideep. Lantaran aya hiji perkara anu perlu dikanyahokeun ieu teh ku hideep. Perkawis naon teh ya ama? Den Riana rada reuaseun. Malah Kang Apur ge mani curing hak. Manehna ngarasa reuas bisi aya di anu matak gering. Da buktina basa Den Riana dipiwarang ka Dharma Raja teh ya. Pikeun nyumponan undangan tiramana Den Suhaeti, ari Den Riana kalah gering. Ieu anaki. Ama teh tadi isuk-isuk kadatangan ku babaturan ama anu netelakeun yen ama teh kudu ngalatih hidup dina urusan pagawean. Lantaran hidup geus dicalonkeun keur ngaganti ama. Tapi ayeuna ama jag-jag keneh sarta can waktuna kana eureun digawe. Tapi ari pikeun ganti nama geus yakin kudu ku hidup. Ngan kudu diajar heula ti ayeuna samemeh resmi ngaganti ama. Jadi kaputusanana teh ti mimiti danget ieu wayahna ulah resep teuing ulin nya. Kudu babarengan jeung ama ka kantor ngarah wawuh sarta apal kana kabiasaan di kantor. Sakaligus bakal dilatih kana sagala rupa pagawean. Data aya deui nu bisa diandalkeun ka jabati hidup. Atuh sajabati kitu nya hidup pisan nu dipercaya ku babaturan ama teh. Malah juragan bupati ge parantos uninga kana hal ieu. Nu matak hidup sing lebar kana ieu kasempetan teh. Euda batur mah hese hayang dipercaya ku dunungan teh. Kitu tanu dimaksud ku ama mah. Kumaha kaharti Saur juragan Demang bari nutup ka Den Riana nu corohok. Lantaran kakara harita aya aturan kitu. Da biasana mah bebas bae najan rek ulin ge. Tapi memang geus waktuna kudu ngagantian tugas ramana, da geus meujeunna ayeuna mah sagala rupana geus cukup. Kahartos sama nanging kumaha tu carana abdi mah asa reuas kenging kaputusan kitu teh ama. Warna Den Riana rada asa-asa. Nah, make bingung. Apan ari digawena mah babarengan jeung batur. Malah mah jeung ama pisan di ditu teh. Ayeuna mah nu penting kudu getol inditna nya. Kurangan kana ulin jeung ngidar teu bogoh teh. Da ayeuna mah geus waktuna kudu digawe mumpung aya kesempatan anu hade. Tak segitu we modal nama ulah rek resep teuing ulin nya. Tapi kade ulah salah harti. Pangna ama nyarita kieu teh lain hartina ulah ulin. Ngan kudu ngabdi jeung satia kana tugas. Bisi we hidup ngarasa kasinggung pedah bieu can lila kakara datang ti pamoroan. Lain-lain kitu maksudna. Keun bae dari ulin kitu teh mah teu aya salahna. Ngan ulah unggal poe atuh. Nu dimaksud ku ama teh memang bener-bener aya panawaran pikeun hidup. Anu katarimana kakara tadi isuk-isuk kitu tah. Kahartos sama atur nuhun ari kitu mah. Abdi ngaraos bingah sarta nampi pisan kana eta keputusan teh. Abdi bade leres-leres karena diajar ngadamel bade tumut kana parentah ti atasan. Syukur tah kitu anu diharapkeun ku ama ge. Ayeuna mah hayu we urang dalahar da ama ge geus sono ieu hayang dahar babarengan ti luar. Tapi kumaha ari dahareuna na geus sadia pur. Juragan Demang harita ngareret ka apur. Nu tita dicicing bae harita mah kapaksa ngajawab. Parantos agan da tadi teh teras we masak. Mangatu urang ngariunggan lah
deras ya teh, aduh abdi ge tos lapar pisan eta gan. Cekang Apur bari terus nangtung harita keneh meresan meja makan. Nyadiakeun sagala rupa nu diperlukeun. Atuh geus kitu mah coba catur deui. Berak bae dalahar tiluan, dunungan jeung bujang teh daya bedana. Kang Apur teh jiga kulawarga bae, da memang ku Dendiana jeung ku Ramana ge Kang Apur mah geus dianggap keluarga pribadi. Gancangna carita, sabulan geus kaliwat, harita Dendiana geus biasa ka kantor Ramana, malama geus kapake ku Ramana ge. Da memang geus aya dadasar ti tadina ari kana gawe mah moal hese ngawarah deui dengan ukur keur ngalancangkeun wungkul. Dina hiji poe kabeneran poe Minggu Dendiana calik di payun bari ngawaskeun Kang Apur nu keur nyiram kekembangan. Anjeunna ngalamun bae jiga nu malabeung. Emutanana geus ngalayang ka lembur Sukarena. Malama kajadian geus kaalaman kacipta deui, mani asa kumalangkang bae dina kongkolak panon, akhirna ngupat dina hatena. Dikarasa waktu teh geus sabulan aing teh tetepung jeung Nyi Suwarni. Geus sabulan diajar digawe jeung ama, tapi aduh kumaha lamun geus kieu. Mangkaning aing teh geus janji rek nempoan unggal bulan. Sedengkeun aing mah moal bisa ninggalkeun pagawean. Kapaksa we kudu ngutus Kang Apur ka ditu teh. Nyaan matak lieur mun kieu mah ye. Matak bingung jeung balubeng. Bisi Nyi Suwarni jeung bapana nganggap cidra ka diri aing. Mangkaning tes menang kanyerian. Tapi mun Kang Apur datang maka ditu moal naon jiga nama. Teng harita Denriana nyawang kanu anggang. Ngalamun kanu jauh nyiptakeun anu can puguh karuhan. Ngawawaas anu can kajadian, tapi teu lila kituna teh lantaran kagebah ku Kang Apur anu nyampeurkeun ka dinya gek diuk gigireun Denriana ari leungeunna baraseu keneh da tas nyiram. Punten ngaganggu Den, dupi ka Sukarena teh sios tah miwali teh. Margi tos jejeug sasasi teh ye. Tos waktos na nyimponan janji ka ditu. Babi diantep mah bilih awan balukarna Den. Akang masa manglebarkeun saupami gagal teh ngeuring hanyelu Den. Bang Apur ngawitian ngobrol. Abdi ge nuju ngalamun kayan di Sukarena Kang. Nuju ngabawaas anu ti payun ka jantenan. Betuaas jeung matak ti belat Kang. Ih tang tos matak ti belat mah. Malepat deui ge Den. Yakin bakal kituna. Naing tak kada salempang. Da urang ditu mah sanaos tebih ge moal aya nu wantun ngaganggu. Moal anu cungah kamenak. Malah akang magadu kayakinan bejeng-bejeng nu janten ramana. Sanaos satanggana ge moal burung ngiring nalingakeun ka Nyi Suwarni. Naon margina Kang? Denriana maningareng jaga dariwas. Kieu Den, waktu akang ngobrol sareng Mang Samid, anjeunna nerangkeun kalayan jujur ka akang. Manehna teh asa ditumbuh umur, asa dijait tina sumur anu kalintang jerona. Tah, da sakawitna mah tos bondo karepan atuh. Malgi ku ayana kasumpingan Aden teh sami sareng kasumpingan rejeki anu kalintang ageungna. Eta kauntunganna teh sanes kanggo Mang Samid bae. Oge kanggo para patani kadang warga anu aya di lembur Sukarena. Margi bawa Aden maksud teh margi bahasa Adennya bahasa Aden sumping ka ditu teh disarengan ku hujan anu munggaran nu sakitu ageungna anu sakitu di arep-arepna tah ku urang lembur tak mari kitu sumpingna hiji menak jadi dianggap hiji barokah kanggo tatangga Mang Samidnya. Margi hujan teh sami bae sareng rezeki. Tah dumasar kana hal eta seueur tatangga Mang Samid nyatana anu ngaraos bingah. Malah mah sadayana ge salembur nya. Eta kabingahan teh ditambih deui ku ayana Aden
Mika melas, Mika ulas, Mika asih sareng Mika dedeuh tah ka Nyi Suwarni. Sami we eta teh. Sareng nulungan ka sakumna urang ditu. Nu mawi ulah salempang perkawis Nyi Suwarni mah. Aden, da moal burung pada ngajaga ku urang Sukarena. Tah kitu Aden. Cegang Apur bari pepatah. Aduh, bisa waya Kang Maah nyarita teh. Manika jiga alutnyaan. Padahal mah eta teh perkara turunan hujan jeung datangna urang ka ditu eta mah ngan sakadar kebenerane wungkul Kang. Henteu aya anu kasebut istimewa, tapi najan kitu ge abdi ngartos kana maksada Kang anu netelakeun yen urang Sukarena bakal bungaheun, yakin kana kituna da moal nyalahan. Laina kieu Kang, enjing abdi bade ka kantor sakumaha biasana, sedengkeun akang mah kedah naon angkat ka ditu we nya tah. Di dieu teu kedah nyanak anu berat, asal nyanak atos we sareng barang-barang anu penting pisan. Abdi tos nyadiakeun bahan asup kanggo istri sareng kanggo Pak Samid. Dua Kang kedah dicanak enjingnya. Tamidi ku artos. Tak gitu Kang kumaha tah. Sanggem angkatna margi abdi mah yakin ye mati asa ditu. Ih, adi Aden, mah kedah naros deui. Tangtos we akang mah sangem pisan. Geun ulah selempang Aden lah. Ulah selempang. Da moal burung dijalankeun ku akang ge. Tenang ya Den. Bade dijalankeun sakumaha mistina. Nanging kumaha nyariosna teh ka Rama Aden. Akang mah mun teh tiasa tanggal waler ah. Bilih aya itu ieu pokona mah Den. Jadi bingung akang mah ya. Kang Apur harita semu bingung. Teu kedah sesah-sesah Kang. Teu kedah sesah-sesah. Sawios lah da moal naon pun bapa memoal ngargi kamari da abdi tos geng wartos yen pun bapa teh nyatana diulem tah ku kabupaten. Tangtos anjeunna teh bakal kulem di ditu da aya pesta tarumpina mah mulina teh pageto mang pasesonten margi angkat nage engke tasonten. Tah kitu Kang. Oh kitu. Karesan atuh pami kitu malah akang teh tekedah susah nyarios sarta tekedah nyayogikeun tuangeun kanggo tuang Rama. Nanging kumaha ieu ari di bumi Den moal naon upami di kantun. Moal Kang moal naon bumi mah margi abdi moal lami di kantor paling ge duwi ka jam 12 siang. Atuh siap abdi kitu akang teh angkatna ulah lami teuing. Di dituna ulah kamalinaan asal sagala rupina tos beres weh enggali mulihnya. Atuh siap binati kitu angkatna kedah enjing keneh Kang. Sabada siasa mulih siang keneh ka dieuna ulah dugikeun ka poekeun di jalan. Tak kitu Kang kumaha sanggem pulang dinten sangem Den lah bade ngebut teh di jalan. Kuda teh sina lumpat jiga balap. Da Kang tos paham lah dikana negarkeun kuda mah. Ceu Kang Apur jiga nu yakin pisan mani asa kapake dipercaya ku Den Riana teh. Nya nuhun atuh Kang. Muga-muga we sing salamet di jalanna. Salajengna kieu Kang. Dugikeun salam ti abdi Kang Nyi Suwarni kitu deui ka Ramana. Salajengna deui upami akang tos dugi ka ditu dugikeun ka para wargi anu aya di ditu. Titip Nyi Suwarni bilih aya nu ngaganggu. Kanggo panyancangna mah pasihane artos lah terapi naon wae bagikeun langsung ku akangnya. Muga-muga ku jalan kitu bakal aman Nyi Suwarni teh. Moal aya nu wantun ngaganggu. Ieu sanes tepercaan ka Ramana, tapi bilih aya anu ngabongohan, bilih aya nu kagungan niat jahat. Maklum Kang, Nyi
Suwarni teh kaya nabatan sakitu kujalma anu resep jahil bisi ngarasa sirik lah ku rezekina heung pada ngintip sarta pada ngarebut artosna atuh ku jalan anu kadedemes bisi Nyi Suwarni teh dipaling pada puguh geulis Kang moal burung seueur nu kabitaeun cacakan abdi ge emut bae ieu teh nyatang tuh atuh Den salah lakina anu teresep ka Nyi Suwarni sajalmina anu teu kataji kuno herang kitu tapi sing bacanten Den akang bade usaha sakuat tenaga kanggo ngajagi kulawarga Mang Samid jalanan teh bade mundut bantuan kata tanggana lah bari bade langsung wae ku abdi ngawakilan Aden moal ngandelkeun Pak Samid tah leres kitu Kang leres abdi satuji pisan nanging kade ulah hilap dugikeun salam ti abdi sarta haturkeun kagegelan ti abdi tah ayeuna mangga wilajengkeun heula padamelan engke pasesonten geura siap-siap sebares enjing tiasa miang subuh keneh unyuk semangat Den lah sadayana pantos ka artos pisan nya nuhun Kang mangga atuh geura sesayagiannya da mung sakitu anu peryogi kauning aku akang Jenria namung kas obrolanana atuh geus kitu mah terus bae Kang Apur neruskeun deui pagaweanana ari Denriana lebat ka bumi saterusna nyadiakeun keur oleh-oleh anu bakal dibawa ku Kang Apur ka lembur Sukarenah teh. Isukna harita teh panon poe geus moncorong belah wetan ngani bengras mata kresep cahayana beureum keneh cai ibun masih keneh ngagarendang dina tungtung daun manuk-manuk recet di sarada ngicis jangjang sing keleper dina dahan kai sawareh masili udag jeung baturna kawas nu keur ocon bari Sukabunga dina kayan kitu Kang Apur mah geus sila negarkeun kudana malah kudana mani geus ngesang beueuhan ti subuh sinalumpatna ninggalkeun kota Kang Apur geus ahlina dina tumpak kuda mah da sagala rupa oge lancar henteu aya halangan harunganana atuh mani haneut punten atuh wajaneut moyan teh geus aya di pagunungan gelis tangahing perjalanan najan kudana geus sapeun ge henteu eureun terus wae dilumpatkeun ngan lamun jalanan rumpil kakara salse teu dicatur di jalanna kocapkeun geus nepi weh ka lembur Sukarenah harita teh kira wanci pecat sawed kasampak teh Mang Samid jeung nu jadi anakna keur aya da memang tara ka mana-mana boga bae barang aya anu datang teh mah dibungaheun pribumi gesat-gesut ngamparkeun samak Nyi Suwarni nyadiakeun cai enteh jeung lalauhna ari Kang Apur geus leureuh tina kacape udana sinang angin di bibir imah bari dibari nginum kumaha daramang sadayana Bapak abdi teh nemeh tiasa ngalongok ayeuna ieu teh margi di ditu kalindang repotna oh model liana mah ayeuna teh tos ngawitan didamel di kantor Demang Suk Mang Apur bari terus sarita nyokot cai sagelas regot nginum bangun nikmat naker nuhun teuing jang Mang teh bingah nu taya papadana oh mau ningal ujang anu jag-jag tur tak segut mah manggi ngiring bingah dan nu di dieu ge atuh sadayana nuju sehat aya kakirangan pun mang nuju jag-jag waringkas ataupun anak ge teu kirang sawios-wios nanging sawangsulna kumaha ari nu aya di dayu naha nuju daramang sadayana kitu cenah cik Mang Samid balik nanya dari apisan paromana bear marahmai alhamdulillah Bapak
sadayana aya hibar pangesto teu kirang sawios-wios rama nadamang atuh aden ginyak kitu keneh nanging anjeunna teh ngaraos sanjakal pisan margi henteu tiasa ngadeuheus deui ka dieu mung tiasa ngawakilkeun ka abdi margi anjeunna marepot pisan hatur nuhun jang nuhun sakieu ge katampi pun mangkalih pun anak kalintang bingahna malih mamoal ngantos jingjing bawana kusumpingna ge ieu tetes mangrupa hiji kabingahan kanggo pun emang mah leres Kang Apur abdi ge bingah kusumpingna akang teh abdi mah teu ngarep-ngarep kintunanana sok sanaos kapungkur aya cariosanana kitu ge nanging abdi mah teu ngarep-ngarep asal jalmina we atanapi utusanana sumping da abdi ge tangtos ngamaklum kana kahayaan di kota. Nyi Suwarni milu nyarita ngan bari jeung kitu ge ari jantung mah ratug tutunggulan bet teu beunang di bobodo ari hate mah ku datangna utusan ge matak teu buguh rasa atuh komo lamun jenisna anu sumping kahartos kitu ge alah punten atur nuhun ye katampi mah nanging sanaos bapak sareng enden henteu ngarap-ngarap babawaan ge da ieu teh Aden dibahanan ieu teh nya dibantu ku akang teh atuh mangga ye jangakeun da ieu teh aya acuk anu tos janten atuh bahana keneh aya atuh sinjang aya mali kanggo bapa ge tos disayagikeun ku Aden teh ieu mangga nyangakeun mung ieu kanggo para tatangga bapa da aya kagegelan ti Aden ieu teh ngajak supados tiasa ngajagi enden saurna teh ceuk Kang Apur harita muka buntelan terus eusina diguar dipisah-pisah dibeber-beber jiga anu keur dagang bae bagian Mang Samid dibikeun ka Mang Samid atau bagian Nyi Suwarni oge disedorkeun ka Nyi Suwarni ari nu rek narima nama mancolokok asa kaget narenjo barang anu dibuka tina buntelan anu tetela KBG aralus pikabitaeun malah keur para tatangga oge aya sagunduh ulah bapak maksud teh bapak geuning manika seueur kieu ieu teh kanggo abdi pak jeung Suwarni kawas nu leuwas terus ngareret ka bapana anu ngajawab teh lain bapana da manehna ge luas tapi Kang Apur nu ngajawabna teh ulah asa-asa den yeuh da ieu mah sanes icalan nanging Kang Onden kintu nanti Aden nu ayeuna teu tiasa nepangan ka salira nanaonan eta teh make nyebat enden sagala ulah kitu Kang abdi izin da rumaos jalmi kampung abdi mah nu baulisung urang gunung anu malangmang mulung-mung taya ka beces nu biasa we Kang da abdi mah sanes turunan menak apan kesaksian ku akang ge tak kieu geuning kaayaan pun bapak teh nanging abdi mah sanes ngahinakeun ka sepuh da ieu mah abdi nu ngarumaoskeun anak Kang ceuk Suwarni rada barireum pipina era dikitukeun ku Kang Apur teh malah Mang Samid oge rada kekereuceuman ngadengi anakna disebut enden teh era jeung bunga tapi nyalolobana mah reuas bisi matak jadi mamala sabab can resmi jadi istrina Dendiana anakna teh nu matak Mang Samid da paur harita da basa mah teu meuli sawios atuh den ngarah biasa jadi ngarah teu kagok keun wae da disebat enden mah teu kedah mayar atuh ceuk Kang Apur kalang ngajakeun beuki lekoh we nyebut endena teh ulah kitu Kang Apur ulah maksakeun nyebat enden margi nu karaos ku abdi mah upami hayong disebat enden kedah dipeser sedengkeun abdi mah tak santiasa meserna eta kesap teh Kang sabaraha eta pangaosna den akang mah asa nembean nguping nu kitu mah
Desaka ingat akang mah ari basa jeung kasopanan mah teu kedah meser. Da eta mah kedah janten kebiasaan sadayana dina silih hargaan sareng papada manusia. Kang Apur suring kaget. Meser nu kitu mah henteu sami sareng meser beas Kang. Naming waktosna penyekapan. Rupina urang pungkas dicekapan dikeun ka dieu lah. Carita Sunda dina judul Mustika Arca Emas bagian ka-30 genep. Satur nuhun kepada Tusana uli jeung baturai. Insyaallah carios Mustika Arca Emas bagian ka-37 enjing siang tabu 2 urang ngajingkeun deui. Satur nuhun kepada Tusana uli jeung baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.